paingan hararedang bae hararedang bae jelema nu kurang pasrah teh ya eueuh ketenangan mantak hati ma'asoma istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan kabeh ngadengekeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama enggeus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal tadi praktekna hese. Tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakumaha tadi komun teu ngaji. Sedegeun tingkatanna aya 3 hiji tawakal jang urang naik seetik solihin wali taslim naik deui ka luhur tafwid eta urang bisa ngomongna doang jadi hese jasa praktek ditanya Ki Hatim Asom ieu bisa tenang kieu hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon ceknyana boga rahasia sadar 4 perkara hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajib ting kukumaha ge moal ku batur lamun nukula mah nukula bae kajeun di kota di kampung di gunung tetep bae nukula mah nukula bae geus lamun eta rezeki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur atuh kula tenang ceugna eta urang ngomong mengenahan kan ya heuh bangunna ngeunaheun biasa tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu tah eta tah urang nah eta nu mantap ge kapiharan ku kotok asana tah mantap kula tenang jak jada moal wajen kukumaha ge nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktekna tanu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang jadi modalan ku urang airi bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'alallah ya Allah eta lah Hatim Asom hebat ditanya deui nomor kadua tina 4 naon nomor kadua tina 4 sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur kulantaran teu bisa digantian ku batur kula mah wayah beramal mah beramal bok wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula
moal kaganggu wayah maca Quran wayah maca sholawat wayah tahajud wayah sholat duha homo eta mah sholat anu 5 waktu mah kemudian puasa kewajiban haji pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur kurang mah kurang di sholat duha baik sholat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula 2 aya bae tanu ngajak bisnis tuh mah sorry bae eleh taku bisnis tah ji ieu urang berangkat ye non lantaran waduh ieu mah gede ieu keuntunganana ieu coba dek sholat duha teh jadi teu bisa digantian teh padahal mah sholat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas sholat duha henteu tah eta urang teu bisa teh istiqomah badak cek hati masuk iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu sejen cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula ceknya sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu kelas biasa-biasa. Ya Allah ya Rabbi taraweh bage urang mah eueuh tidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung 10 menit selesai malah mah aya memeh Isa taraweh na memeh Isa itu na batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba tah ieu beramal teh urang lalawara aja dipigawe ku dipagaweuna cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh yang ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut dan menang bos gitu mata atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom pae yes urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang urang nu maot keur tahlil senang urang maot keur maca Quran Masya Allah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf Masya Allah dan ieu mah keur di hotel Masya Allah di anu osok mandi aya uapan teh naon teh urang misar ngaranna ulah seuri tah lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang nah cek ati masong nu mada kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil lazat lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh kula mah terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah inget ka akhirat inget ka bakal dihisab inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah Masya Allah tah ieu nu mantak urang haju dae ka tadi kamana ka pantai cerita gitu kan nah eta kan poho ka paeh haju segala kamana di lebaran coba bejakeun ka mana tuh solear tuh ngakurkeun beungeut sama jeung Zainuddin tah itu pendi ka ditu eta kan ngaranna poho ka paeh eta kos kitu ya Allah ya Rabbi kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear Masya Allah
lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum hei manusia sing sarieun maneh ka Allah dititah urang sieun ka Allah dititah sieun ka Allah lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar sebab lamun teu belajar moal bisa belajar tentu belajar teh kudu aya guru abeh bisa saenggeus teh bisa abeh jadi adat atas sieun teh ulah kamari sieun wayang teh bulan kamari mah aya teh sieun barang lebaran mah eueuh di bulan Ramadan mah aya ngerenjed sieun ka Allah barang lebaran oh Masya Allah manggi awewe make calanana sakieu tadi dongeng kakula dongeng jelema dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat maca Quran hebat barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon kadang-kadang ngojek teh naon Grab manggi sewana Cina marake sakieu ji cek ada iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggi sewa kosilah cek teh jadi tukang ieu nya jadi tumpakeun punyana dua dirempet dua dirempet aju nyedak cek nyadat teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel tunggu enak cek aju nempel itu gojek tolol cek nyadat teh nidahin jasa jadi ping-pingna putih nah kadi teh beres dianterkeun ku nyana ka perumahan barang di perumahan aya di telepon sabang sakene kos kitu deh jadi itu bulak-balik teh boga sewa na ka beneran kos kitu meureun da mah gogodan ti Gusti atuh meureun gogodan tempat ti Gusti ya Allah ya Rabbi kapetingkeun mah make sempak doang make sempak doang cek nya ieu sararial jasa cek nya sewa aing kunaon kos kieu eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek cekeun ieu sewana nu kos karari bae teh seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Quran aya ngerenjed tasieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial cekeun ieu nang tangan kieu cekeun tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang sok ngaraji bae sieun ku urang ka Allah buktina ngeriditnya terus bae bang aja terus bae da urang neuleuh awewe atuh nu kira-kira geulis mah jadi telok kiceup-kiceup terus bae berarti kan sieun teh malah hook da ieu ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sakede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dinakirohkeun syai'un azim saenya-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim dijelaskeun kabla dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh jeula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan pohok anak di mana indung pohok anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nu reuneuh ngadadak ka juru nu reuneuh ngadadak brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok sing goleh padahal mah teu mabok teh naon
mabok tenan eta kadahsyatan poe kiamat. Sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang. Kiamat eta di hareupeun urang. Di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro hae. Nu tadi dicaritakeun teh. Maut, emang maut kumaha gitu? Dedeuleun nu ieu teh pan dirobah. Lah. Kajen teuing molotot kieu di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu wal bisa. Dirobah ku Allah dedeuleunana teh. Misalna urang misar maot teh. Misalnya molotot nyana. Tah, neuleun nu kamari ngabonceng si Mbak teh. Araya tadi dinya. Kadeuleu oh. Iya cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleu. Tah, nu kamari teh ngabohong teh kadeuleu. Nu kamari teh nipu teh kadeuleu. Nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleu tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka, amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teh dahsyat syai'un azim. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Masyaallah ya Rabb. Ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinnallaha dan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakinna azaballahi syadid siksa Allah wah. Sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuna Kangjeng Nabi moal bisa seuri-seuri acan cek Kangjeng Nabi. Niscaya maneh careurik bae. Tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya. Urang mah kalem-kalem bae, biasa bae. Deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karorot ge biasa bae. Nu geus karorot malah main HP. Boga HP-na ge 3 pan. Boga HP-na ge 3. Tenang, da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuan WA-an. Dia kumaha coba ieu lalakon ieu kuan. Dia kumaha coba lalakon duaan, masyaallah karim. Nah iya deki rahasieun lah urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta, geus tidak bejakeun maut eta seperti eta, tetapi orang biasa-biasa bae. Ya Allah ya Rabbi, nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf. Lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduk. Cirina kitu bae tah. Sanajan teu sare teu tunduk. Sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas. Tah eta jelema nu sieun ka Allah. Sok geura jelema ditangkep bae polsek sapoe-sapoe teu hees cenah. Teu hees. Sieun teh jana teh sieun teu sare cenah. Lantaran boga kasieun dahar teu geunah, nginum teu geunah, lantaran ditangkep teu daekeun sare. Urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna. Lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari, bae di Bukhari kabari kula gaji Bukhari. Saeutik we heulanan kesang. Ieu mah bab kesang bae tadina kitab Bukhari. Aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leureus. Aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh. Aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan. Aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikiran. Aya nu kesang teh datang ka irung. Aya kesang liput teh kumaha coba ieu. Bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat. Ngarendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu. Henteu bisa kieu ye kesang urang teh ya haju leeh ka dieu henteu. Nyana bae. Nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah. Asara orang pasir Gadung moal meureun datang ka irungnya. Mudah-mudahan ya paling datang ka dieu doang ya. Datang ka liput. Luar besar mah 1 meter tuh hurung. Alurnya. Ta ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang
ulah bab dikulub, ulah bab ngerecek, ulah bab ngagolak, bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu. Bab kesang walakinna azaballahi syadid. Ya Allah, lain lalagaan ya. Nailah hati masuk hebat jasa nya nama. Lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu teh tenang. Nomor kedua amal teh bisa digantian ku batur atuh aing mandek beramal bae. Jamal kebeli di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak. Ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh. Urang ningali almarhumah di dieu atuh pan biasa dongengna isa biasa keneh terus ngobrol keneh dek dihudangkeun sahur batalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu sok biasa ka imah atuh sehat buger eueuh kukumaha mentas keliling datang ka imah maot. Coba eta aju di belaraja kabari cerita tamu sarua bae pantes buka aju salat maghrib sumarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi kita ku pamajikan ditaraweh paling seueuh ayo coba eta loba ye dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui. Ya Allah ya Rabbi. Nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan, aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai. Tadi kuno yang irin segalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cek ada teh. Nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah. Geus datang ka mana mentek carita Al-Qur'an nikmat ku urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga, jauh tina neraka aju asup ka sorga etalah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan, perintah-perintah Allah laksanakeun. Ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan. Bakal lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya? Resep cinta resep dunia teh ente bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan. Masya Allah karim teu daekeun dah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu. Nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh sebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh, jeung teu pernah asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha saha mun eta ulah usaha mah usaha ke sia aju ngawarung eureun tani eureun
karena dia becak pemajikan kapan teu ka warung lah tuh deui urang aya urang ieu ayo mentu bae asana mal kebal pamajikan balik atuh usaha bantak ieu mah kelas urang tawakal kelas urang usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah ya usaha naga dititah ku Allah urang boga tanaga nu Allah segala rupa diatur ku Allah usahana make aturan Allah jeung lain usahana nu diulah ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah adapun usahana mah jeung kebutuhan urang jeung kebutuhan pabajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ilah tawakal ilah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal sahabat ngadengikeun bae kieu jahe ka harti ta ku sahabat hiji mangsa sahabat dagang make onta saenggeus dagang kana onta ka pasar tutup panteun deui ka onta balik ka Madinah ke masjid maju ontana tenden di hadapan masjid nyana ngadoa ka Allah ya Rabbi abdi nu Allah onta abdi nu Allah barang naga nu Allah ku ari dek ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul geus onta ada di luar talian biasa cukup berarti syariat nyana ka masjid salat wiridan beres keluar onta anu maling nyana ngadoa deui ka Gusti ya Allah ya Rabbi atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti atuh onta nu Gusti barang naga nu Gusti anu maling naga nu Gusti saboro Gusti eta hebat teh jelema teh eta hebat teh kos kitu karena papasrah saboro Gusti geus pokona we jangan ngalamun bae kieu ye leh cek eta tuh segala nu Gusti saboro Gusti bae cek leh yes ye bae nangis saya setengah jam mah beureunan terus bae aing balik aing ieu naik naon cek duit dibawa barang dibawa kabeh di onta lah tawakal tu Allah geus beres menang sajam teh aya nu nganteurkeun ka dieu menang sajam aya nu nganteurkeun onta berikut barang-barang kaget nyana kakarage nyana nek balik tanya ku nyana ayo onta tas di mana kula pamalingan cek nyana teh ayo kula dibawa bagus dibawa di jalan aya nu ngahadang jelema teu wau ka kula teu wau ka nyana teu ngomongna naon ngan ngomong sakieu doang sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah lamun teu dianterkeun bacok sia ku aing kula ngalawan cek nyana begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu balik bawa henteu kula mah neuk nyarita bae ari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema ulah nyaho cek nyana ulah nyaho balikeun geus aduh aing teu meunang nyaho cek nyana ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu nah jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah nah ingat orang mah bisa ngan ngomong doang tawakal dek ari dek munggah haji be kakarep ngalengkah suku hareup atuhud bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh begitu ngadahar jagong kakarage datang ka dieu nah aya kotok jalak sia cek jelema teh watu eta diudang kotok jalak teh atuh cepat geus teh beunang balik deui ka imah nah cek jelema horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rizki mah pacokotok keur ngalamun bae kieu nang 10 menit ngahanju-hanjunya
aya jelema tatangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon? Kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji. Tadi gua indek di dahar sakiana tadi pacokotok ka ditu. Ieu gua datang sapiring ya. Tah, ieu tawakal. Lamun urang napak kurang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sungut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae. Dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae. Kula asok aya merenung setik. Aya urang Lampung datang ka imah, Masya Allah mawa kadu geus rapi jasa cucukan. Dibawa ku jana sebelah tilu. Niku salah kula mah ka dieu teh cenah ieu buka tangkal kadu di imah alhamdulillah amis saya inget ka kiai cek cenah teh kula diberesin kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah yes jadi teh nyana balik itu bere ongkos embung jangan kula mah inget bae ka kiai beres kan dihitung dah aku lah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu udah beuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja dah ye jadi keur buka kadu Masya Allah ka hobi kula ye cek kula teh anak pemajikan ge sebenarnya henteu tapi jadal milu nih meruksa mobil eta teh panti Lampung ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga. Nah, nyana datang sa mobil, pulangan ka bagian 2 nyamplung. Nyana bae nu loba mah bener aja nih ngeuna amat ngana tolol sia. Tapi kulantaran rizkina beureunanan masyaallah. Atuh masalah rezekinya anak. Nah, kos itulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa. Di Lampung datang jang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring sanyamplung Allah ngatur seperti eta ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah seubeuh meureun ulah boga pikiran gos kitu lantaran memang geus rezekinya anak. Nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang. 2 amal moal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg. 3 maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang. Nomor ka 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun. Bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun. Antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wabi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu boloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa larangan-larangan kaula nu haram nu syubhat jeung sajabana berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah malam ieu khususna sim kuring umumna urang sadayana kempal di tempat dina raraga anu parantos dicatet ku para malaikat raraga takziman wa takriman ngamulyakeun ngagungkeun kana dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu malah mandar urang kenging syafaat. Mudah-mudahan nu kumpul di dieu khususna
urang kejaga di akhirat disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring ngahaja datang ka dieu malam ieu motifna dua. Nomor kahiji ngalayat ka RT Jiman. Kulantaran RT Jiman teh deket jeung Simkuring. Terutama pemajikanna. Sia mah seuri deui. Deket teh lain naon, sok pajar bogoh deh. Lain. Jadi jadi tukang urut. Jadi deket, alhamdulillah hubungan bilateral ngurut. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ieu Simkuring ngahaja takziah ke RT Jiman, kurang bacakeun Fatihah ka anjeunna. Ila hadrati ruhi RT Jiman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor kedua orang maulidan. Patali jeung iman urang ka Allah, iman urang ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku iman ka Kangjeng Nabi sanajan peuting bari tiris jam 12 kurang saparapat masih kedah diuk. Ieu tanda iman, tanda cinta. Lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi titah diuk di dieu jeung moal daek. Moal daek ieu tanda iman, mantak geus pol ieu iman. Kulantaran geus pol lamun paeh ieu kuari ka surga. Maksudnya lain amin mun urang paeh babarengan daek ka surga. Daek di kuari bagieu dibere umur 5 tahun deui tapi can karuhan ka sorgana. Jeung kuari mun paeh ka sorga daekan kuari teh daekan ke. Jibat saya ngajawabna. Dek daun tuh panjang-panjang umur. Maksudnya hayang naon? Tuh kan. Kangjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah. Ternyata orang jadi sabab kana ayana dunia. Bow. Cek Gusti Allah laulaka lama khalaqatul aflak. Lamun teu aya anjeun Muhammad, lamun teu aya anjeun Muhammad kula moal nyieun jagat raya. Mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Rusdi. Mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Adang. Mun eueuh Haji Rusdi moal aya Bijam Sinah. Bijam Sinah. Tah ieu kusabab ayah Kangjeng Nabi, ayalah langit, ayalah bumi, ayalah urang. Nu paling indah ayah sorga jeung ayah neraka. Justru Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Wa da'iyan ilallah biidzni wasrajam munir. Bu mantep. Teu wauh jeung Kangjeng Nabi na jarakna ge jauh ke Madinah.
teu wau ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah mulya urang mah hina. Tapi sinar Kangjeng Nabi ya Allah, ieu nyorot ieu ka lembur ieu. Ieu kasorot, Masya Allah. Cek kula ieu karasep ieu. Karasep ieu garelis. Malam ieu balik mah jarore deui. Jarore ieu sabab ieu bakal sorot ku sinar Kangjeng Nabi malam ieu jadi geulis. Tadi kita ditanya awe dangtum di ditu caka jerus gelis amat. Asli mah jore di. Lantaran kasorot ku sinar Kangjeng Nabi jadi gelis. Nah malam iya banget ya sebenarnya mah banget asli apa lain sih. Jadi kadang udah karucem kia ya bangsa banget kredit kajen gue kemarin. Iya ya. Tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kan tadi dibaca anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin, anta iksiru wa ghalli, anta misbahus sudur. Anta syamsun Gusti, anjeun teh wahai Muhammad bagaikan matahari, pohara. Anta badrun bagaikan bulan. Kangjeng Nabi na secara zahir geus teu aya, tapi sinar Kangjeng Nabi na nyorot ka dieu. Oh. Jadi cararaan. Caang ku lampu, caang ku iman. Caang. Kadeuleuh lah jelema sinar Kangjeng Nabi mah ulah sambarangan, gagah bedas. Da ieu teh urang berkat sinar Kangjeng Nabi anu nyorot ka lembur ieu khususna, nyorot ka dada urang diuk simpul mengharapkan syafaat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dilahirkan ke alam dunia dibawa ku malaikat. Malaikat teh mawa Kangjeng Nabi diais ku malaikat, dibawa di Basri ke Maghrib, dibejakeun hadza malihul kaun, hadza Muhammadu. Ialah Muhammad anu jadi keistimewaan, anu jadi keindahan, anu jadi harapan manusia. Eta teh ku malaikat dibawa, ternyata orang malaikat eta mampir di lebur ieu. Baheula teh mampir di dieu malaikat. Dibejakeun, hei Haji Jamsinah. Bijam sinah jadi haji tancan. Encan. Bijam sinah, ye hadza malihul kaun wa hadza Muhammadu. Diterima ke orang di alhamdulillah. Ieu urang teh berkat malaikat baheula transit di kampung Cilongok di dieu kuari karasakan ku urang. Masya Allah, ieu berkat sinar Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakicep malaikat di Basri ka Maghrib ngabejakeun bahwa ieu teh malihul kaun, ieu teh hadza Muhammadu. Boga kaistimewaan Kangjeng Nabi teh diturunkeun ke alam dunia nek ngaroba sesembahan. Nu tatadina sesembahan teh ka batu, tatadina sesembahan teh ka kayu, tatadina sesembahan teh ka makhluk, tatadina sesembahan teh kana material. Nah, dirubah ku Kangjeng Nabi. Sesembahan anu asli mah khaliqus samawati wal ard, pangeran nu nyiptakeun langit jeung bumi. Dirubah ku Kangjeng Nabi. Atuh ngarobah sesembahan teh teu sambarangan. Oh, Abu Jahal teh reaksi dek ngabunuh Kangjeng Nabi. Kafirin musyrikin teh senang. Sesembahanana dirobah lantaran cek manehanana ieu pangeran sakieu buadena ge hararese bae. Komun pangeran teh kadeuleu. Pangeran teh ieu Uzza, ieu Lata, ieu Manat, bulede pangeran teh. Ieu ribut bae di alam dunia. Pas ini politik, pas ini ekonomi, pas ini budaya, pas ini jeung tek-tek bengek sakieu ge pangeran teh gede komo pangeran Muhammad teh kadeuleu. Kita boga pikiran teh kos sekarang itu, masya Allah.
tapi di Cilongok bang geus teu boga pikiran kos kitu iman bang. Iyalah hebatna urang. Langsung iman bae. Allah Maha pencipta langit bumi serta eusina. Urang teh kudu hese-hese iman. Kanjeng Nabi teh diangkat jadi rasul, utusan Allah. Nabi nu diangkat jadi Rasulullah. Urang mah teh hese deui iman. Mata lamun di akhirat teh ka surga mah nya. Ka surga urang waladaran iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iyalah Kangjeng Nabi dakwah di zaman Kangjeng tepikeun ka ayeuna teu eureun-eureun, dilanjut ku para sahabat, ku para tabiin, ku atbat tabiin, dilanjut ku para ulama-ulama. Alhamdulillah tepi ka ayeuna. Mantak sing hade iman urang ka Kangjeng Nabi, sing hade pelakeun di jero hate, bukakeun hatena teh mun aya peso mah sesuaikeun heula ya. Jeung iman asupkeun ka dieu teh, ka tutupkeun deui. Kan mantep. Jadi ulah pudar iman teh di jero ieu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu Kangjeng Nabi diutus ka alam dunia jadi rasul, diangkat ku Gusti Allah, ngabogaan mukjizat anu nomor kahiji nama Al-Qur'anul Karim. Geus lamun urang talar Quran berarti eta geus lain jelema leutik. Atawa ulah saquran lah loba teuing saquran mah. Yasin lah Yasin. Lain jelema sambarangan. Udah cenah Kiai Yasin mah panjang teuing, tabarok atuh. Tabarok cenah panjang teuing Kiai teh mah. Amaya tasaalun eta deui cenah carang. Geus batu sabihis. Sabihis ge cenah panjang teuing kieu. Ieu mah udah nu talar rasana ieu. Nu talar. Nah, ieu beta kulhu. Nah, ieu kulhu lain sabarang eta mukjizat. Kulhu teh mukjizat geus lamun urang talar kulhu eta bae dibulak-balik. Lamun urang maca kulhu dibulak-balik ulah loba-loba 200.000 bae. Tuh sia mah jube bae. Maca Quran mah kulhu. Baca kulhu 200.000 haram ka neraka. Atakah ngaranna? Bentak siapkeun tasbihna. Asal peting jam 12 hudang mandi wudu salat langsung baca kulhu datang ke subuh. Ngomong doang ye, ngomong doang ye, menang tilu heuh aya bae 200.000 jelema nu maca kulhu menang 200.000 saumur hirup moal ka neraka. Nah dibantak oleh-olehna urang malam ieu ye nya malam ieu ibu oleh-olehna bapak geus bae maca kulhu salila hirup 200.000. Catet sapeting misalnya menang 50 catet di lawang 50 keisukan 50 keisukan deui turun lantaran tunduh 20 itu karak 120 malam kaopat tunduh 10 asana jangka paeh mah teu anggeus mah 200.000 haram ka neraka. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sanajan ka neraka moal panas. Itu mah gara reheng kabeh. Anu sejen mah gara reheng. Haji Rusdi mah basa we di jadinya nama di neraka ge nasbeh bae. Kieu belain amin heuh. Di neraka ge nasbeh. Tiis ditaranya gue di kunaon sih bisa jadi tiis ge berkat di dunia maca kulhu 200.000 jadi teu panas dek ngabuktikeun bahwa neraka teh seuneuna eleh ku kulhu 200.000. Masya Allah geus jeung urang Cilongok mah teu kudu salat maca kulhu bae 200.000 terus ulah salat ulah naon kulhu bae itu salah goblok. Tetep salat dan baca kulhu 200.000. Nah kuari diniatan di jero hatena oh deuk baca kulhu 200.000 tulis tadi lawang. Cilongok ge loba tulisan-tulisan kan hutang. Tulisan hutang. Iya buat tulisan baca kulhu. Ya Allah ya Rabbi mantep. Guys oleh-oleh muludan guari urang siapkeun tasbih
siapkan rencana di jero hate salila hirup urang maca kulhu sabaraha lobana 200.000 lah saeutik 200.000 saeutik 200.000 mah tapi coba ge laksanakeun Bismillahirrahmanirrahim cak pamajikan ke haji ke mana sih teh sorangan tadi mah aya sorangan kieu waduh budak mabok kulhu ya teu kuat beda lamun urang nonton TV kieu bisa penting kuat tapi lamun urang maca kulhu ya maca kulhu 3 4 5 ieu kos aya aibonan we mata heuh beda waca kulhu sebab lawan dumantek teu kuat naon kulhu teh wahyu diturunkeunna ge teu sambarangan dibaca ku urang anu daharna ge sambarangan nginungna sambarangan teu kuat jadi deukna heuai Terus orang siap kuari mah lamun maca kulhu terutama bapak-bapak kopi gitu besi kopina kurang loba saember maksudnya kiai saember mah di lamun diinum ku urang sagelas eta mah biasa lantaran ieu mah tunduhna rosa hulu diasupkeun tadi kan mal tunduh tah mah jadi gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nyaritakeun Kangjeng Nabi indah sebab urangna iman tapi kadenge ku Kristen kadenge ku Yahudi benci urang mah nyaritakeun Kangjeng Nabi masyaallah ulidal habibu wa khadduhu mutawarridun dilahirkeun Kangjeng Nabi pipina ya Allah ya Rabbi wa khadduhu mutawarridun hartina percis kos kembang mawar kumaha kembang mawar teh putih tapi aya beureumna disebut beureum tapi aya putihan masyaallah etalah pipi Kangjeng Nabi begitu lahir teh percis kos kembang mawar khadduhu mutawarridun dideulina ge resep mantak awewe kuari nurutan dimiti dibersihan heula terus dibersihan aja make hideung heula bola aju ka dina terus ke mulai di berem-bereman gitu. Aja loba teuing bereumna. Kos utas ditinju ku Muhammad Ali. Tak iya hayang bagus seperti Kangjeng Nabi. Ya Allah. Wan nuru min wajanatihi yatawaqqu. Cahayana anu luar biasa. Ilah kelahiran Kangjeng Nabi. Mun dicaritakeun eta hubibal wulidal habibu nu tadi dibaca teh Allahu li ni'mal wali sallu ala hadzan nabi Muhammad wulidal habibu wa khadduhu mutawarridu wa nuru min wajanatihi yatawaqqadu terus panjang ka dituna ieu mah hiji bae tah kana mujizu yusufin ikomisihi itu udah naon? Nu talar imah budak dibawa ge. Allah Allahizal mauludu minhu azyadu. Kangjeng Nabi dibere mujizat lain sakadar mujizat-mujizatan. Mun dicaritakeun mujizat Kangjeng Nabi urang bakal tercengang. Ieu mah Kangjeng Nabi Yusuf baheula dibere kahebatanana teh kasep. Deui kasep. Loba jelema awewe nu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasepna keur lapar jadi seubeuh. Gering neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf cager. Di Cilongok jelema anu cager neuleuh Haji Rusdi gering. Dibalik ini adalah Kangjeng Nabi Yusuf teh cager kehebatan wajah Kangjeng Nabi Yusuf ibarat samangka dibelah dua sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf sabelah deui ku urang kabehan
untung aya irungan ge urang untung aya halisan ge urang Kangjeng Nabi Yusuf mah sabelah ku sorangan geus moal aya dua Kangjeng Nabi Yusuf mah kasepna tapi kasepna membawa fitnah Kangjeng Nabi mah kasep tapi membawa damai Kangjeng Nabi Yusuf mun dicaritakeun fitnahna datang ka dibunuh bebejana ku dulurna geus dibunuh padahal mah henteu diangkat di sumur dibalangkeun ka sumur dijual jadi abid geus kitu terus dibeli di kerajaan dipake kahayang deui ku Siti saha Zulekha Siti Zulekha teh deui ieu teh ratu teh bogoh ka Kangjeng Nabi Yusuf lantaran kasep Siti Zulekha nu sakitu jadi ratu kieu bae aya isuk-isuk geus biasana nyarap ieu mah asal neuleuk Kangjeng Nabi Yusuf teh cageut kacaritakeun saminggu teu dahar teu gering teu naon teu gering teu naon nu gering neuleuk Kangjeng Nabi Yusuf teh jadi calalager kasepna lain lalagaan seubeuh beuteung neuleun nu kasep pokos urang neuleun nu geulis keur gering panas neuleun nu geulis cager covid neuleun nu geulis cager tapi lamun urang cager neuleun hajeru si covid dibalik iya beda penyakit anyar-anyaran iklah Kangjeng Nabi Yusuf ieu mah keur carita kieu we nyencerikan Kangjeng Nabi Yusuf bapakna nu ngaran Kangjeng Nabi Yakub alaihissalam cerik teu eureun-eureun datang ka penglihatanana pudar teu neuleuk Masya Allah panjang mun didongengkeun ieu mah deuk caritakeun teh mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf begitu Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir kelaparan kan di negara mamana nu boga gandrung korma kageteun sebab cek kakakna mah Kangjeng Nabi Yusuf teh geus maot korenganan jadi raja geus kieu we titip bayi nya moal waka bisa manggihan bapak ku ari mah ieu be baju komis dibulen bawa ka abah ka ditu di jalan keneh masih jauh ka imah Kangjeng Nabi Yakub geus kieu bae sesegitan Yusuf geus kaambeut cenah ieu ku abah padahal bajuna keur di jalan keneh sesengitan Yusuf geus kaambeut meuki deukeut beuki seuri beuki deukeut senyum Kangjeng Nabi Yakub barang datang ieu anak-anakna nu tadina nipu bahwa Yusuf teh dibunuh ternyata henteu menta hampura ka bapakna barang menta hampura geus masalah atuh nabi ieu ngan ieu bae janggakeun bajuna baju komis Yusuf langsung dibuka dikadiekeun baju gamisna set brai bentak mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf komisna bisa ngabentakeun jelema nu buta di Cilongok aya tanu cager dipakean sorban ka jerus di buta tetep dibalik tuh mah Masya Allah nah iyalah in kana mujizu Yusufin bi komisi lamun memang mujizat Kangjeng Nabi Yusuf ko komisna Masya Allah tallahi demi Allah zal mauludu ieu orok yakni Kangjeng Nabi Muhammad dilahirkan minhu azyadu leuwih tibatan mukjizat nu dibikeun ka Kangjeng Nabi Yusuf alaihis salam. Urang nyaritakeun mukjizat Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi. Pohara di antarana ye Raja Habib ngiriman hadiah tiaman dipuatkeun kana onta diiring ku penggawa-penggawan datang ke Mekah kapanggih jeung anak buah Abu Jahal cik anak buah Abu Jahal ieu rombongan ti mana Yaman rombongan ti Yaman ti mana ti kerajaan Raja Habib ieu mawa naon mawa hadiah jang saha ieu jang Muhammad Rasulullah hei di Mekah mah nu tenar we lain Muhammad ya bos kula saha Abu Jahal
geus ieu bilukeun bae bilukeun ulah jang Muhammad jang Abu Jahal bae. Ih, kula mah dititah lagi ieu teh tuh ti ditu teh jang Muhammad teu bisa. Mekah mah nu ngageugeuh Mekah, kepala suku Mekah Abu Jahal, bilukeun jang Abu Jahal bae. Teu bisa cek bener ieu mah jang Muhammad bae, ribut. Sageuna ribut, Abu Jahal dipanggil. Abu Jahal ngomong, "Ieu ti mana?" "Ti Yaman." "Ti saha?" "Kiriman Raja Habib." "Jang saha?" "Jang Muhammad." "Ye. Ieu ngaranna Abu Jahal nu ngageugeuh Mekah." "Enggeus ieu mah jang kula teu bisa." Cek anu ngirim, cek nu dikiriman tetep ieu mah jang Muhammad bae. Ayeuna ribut, sanggeusna ribut utusan Kangjeng Nabi datang ka dinya. "Kuari mah kieu bae." Cek Kangjeng Nabi ulah hese-hese isuk urang kumpul kabeh engke urang tanya onta lamun eta onta ngomong na jang Abu Jahal los jang Abu Jahal tapi lamun eta onta ngomong jang Muhammad berarti jang kula. Siap dah Abu Jahal? Siap. Isuk urang kumpul hadiran ku seluruh Arab, seluruh orang Arab. Jadilah isuk teh kira-kira bangsa jam 8 ieu teh dek nanya onta. Boh eta Abu Jahal langsung begitu boga perjanjian kitu langsung datang ke pangeran. "Pangeran, lata wayahna tuh kuari mah ulah cicing bae ngomong." Ngomong, "Ye, ulah ngisin-ngisin Abu Jahal. Coba tuh mere penerangan isuk onta. Mun ditanya ku kula supaya bisa ngomong." "Wah, Pangeran Lata, pindah deui nyana Uza. Kula nyembah ka maneh teh ieu teh geus sabaraha taun. Haju diminyakan bae teu eureun-eureun. Malah mah aku make purupuyan. Geus sagala rupa. Heueuh, ieu geus hayang kue bolu-bolu nu mana ge kan dibikeun. Wayahna isuk mun kula nanya onta, wayahna coba onta supaya ngomong. Pindah deui nyana Manat. Ieu pangeran nu tilu nu mana bae atuh coba. Ulah cara ricing bae atuh cekiana. Ih, ku aing disembah sia cicing bae. Aya nu ngintip goblok da Abu Jahal. Kono nyerekanan pangeran." Jadi Abu Jahal teh minta perlindungan ke pangeranana. Guys, isuk benar-benar kumpul. Di hadiran ku ribuan manusia. Pihak Kangjeng Nabi jeung pihak Abu Jahal. Langsung Abu Jahal dipanggil. "Coba Abu Jahal, onta supaya ngomong nu jelas. Ieu ti kiriman ti mana, kiriman ti mana jeung jang saha. Coba." Abu Jahal langsung ka hareup. Onta kunyana diusapa. Onta dedeh teuing nya. "Coba maneh ngomong. Sabenerna maneh ieu dikiriman ku Raja Habib teh jang saha? Jang Abu Jahal apa jang Muhammad?" Onta kieuan, cak Abu Jahal teh, "Coba ngomong ulah hohohan. Ngomong atuh ngomong." Cekeuna teh diusapan deui ku Abu Jahal. "Wayahna coba ngomong. Maneh teh ieu teh dipuatan hadiah sakieu lobana jang Muhammad apa jang Abu Jahal sih?" "Ieu Abu Jahal ieu teh tokoh Mekah. Ieu teh kepala suku Mekah. Wayahna coba ngomong. Coba ngomong." Di hadiran ku kabehan ge nu ngaromong kieu bae ngomong moal di onta, ngomong moal di onta. Besi ngomong doang. Eta onta, ulah hohohan. Ngomong. Terus we diusapan deui di jam 8 datang ka jam 12. Tetep malah ka jam 12 mah hampir diseruduk. Abu Jahal hampir diseruduk. Wah. Geus Abu Jahal geus. Bahaya ieu mah. Onta marah ya onta marah. Geus. Kuari bagian Muhammad. Abu Jahal geus kasangan isin luar biasa. Bagian Muhammad Kanjeng Nabi ka hareup. Onta kulan. Cak kabehan teh geus bisa kulan. Ieu maneh ieu titah ka dieu ku saha? Ku Raja Habib ti mana? Yaman. Maksudna ieu babawaan teh naon? Ieu hadiah. Hadiah jang saha? Jang anjeun wahai Muhammad Rasulullah. Ngomong onta.
onta ngomong, Masya Allah Karim, karak jelema kabeh kaget lantaran Kangjeng Nabi bisa ngomong jeung onta, ngobrol jeung onta. Haji Rusdi mah awewe ge ditanya teh ngomong, eta kurang hadiah puji eta. Hadiah maka ini roa itu ada asar. Atuh jangan onta indahnya awewe bete dek ngomong ka onta. Pernah nyana ngomong ngajakan ngobrol ka ucing digegel. Nah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, eueuh jalan datangkan teh iman ka Kangjeng Nabi, sebab Kangjeng Nabi ti mimiti dilahirkeun ge boga kaindahan anu luar biasa. Di antarana wajahna berseri-seri, sinarna nembus kaluhur katingali ku balerea. Aya sinar naon sih ieu? Aya sinar naon sih? Padahal mah Kangjeng Nabi dilahirkeun sinarna mencuat kaluhur. Aju mujizat-mujizat di antarana tadi onta bisa diajak ngobrol. Iyalah in kana mujizu Yusufin di komisi lamun bae mujizat Kangjeng Nabi Yusuf dengan komisna bisa nyagerkeun mata nu ngaran bapakna. Tallahi demi Allah zal mauludi ieu orok yakni Kangjeng Nabi Muhammad minhu azyadu leuwih tibatan eta. Dibawa ku Kangjeng Nabi hadiah teh. Sageus dibawa ditinggali ku Kangjeng Nabi, Masya Allah, ternyata emas segede kieu. Lain hiji 40 segede kieu. Di samping emas perak deh. Dibawa ku Kangjeng Nabi ka Jabal Abi Kubais. Kangjeng Nabi diburusutkeun da emas kitu kene sutra-sutrana. Cik Kangjeng Nabi, wahai emas, wahai perak, wahai pakaian-pakaian sutra, anjeun teh dikirimkeun ti Yaman jang kaula. Kula nampa bunga ku ayan hadiah, tapi kula teu ngabutuhkeun karena emas, perak jeung pakaian kos kieu. Ku ayana sakitu ieu mah lain jang pakaian dunia, engke ieu mah di sorga. Maka wayahna wahai emas, wahai perak, wahai sutra, maneh saat ieu keneh berubahlah menjadi kesik-kesik jeung pasir-pasir. Harita keneh prek menjadi pasir. Lamun kanyahoan ku Haji Rusdi, ya atuh naona. Pugu urang mah kesik hayang jadi emas. Ya Allah ya Rabbi, ieu kunaon emas jadi kesik. Teu hayangin Kangjeng Nabi mah. Lantaran emas mah engke di sorga mah urang ye. Lawangna emas, cecekelna emas, kursi emas, segala rupa emas. Kuari mah aya kan di dieu ge emas tono. Tah mah urang Brebes tah mah. Tah ieu lah di sorga engke, mantak di dunia ulah hayang mewah-mewah. Engke di sorga urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, hayang naon engke di sorga. Sorga geus deukeut. Sorga teh geus deukeut di hareupeun urang. Kanyahoan sorga geus deukeut, tanyakeun ka RT Jiman. Pae heula. Tanyakeun ka RK Patin. Nyana mah geus datang. Deukeut. Sorga teh deukeut di hareupeun urang. Asal dicabut nyawa, urang geus ka sorga. Urang mana meureun. Urang mana meureun belas euy sia. Ya sia mah bagian ka ditu kanu kaencapan. Tah ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, eueuh jalan jang teu iman ka Kangjeng Nabi lantaran Al-Qur'an geus ngajelaskeun eta lah mukjizat. Al-Qur'an geus ngajelaskeun, Bukhari geus ngajelaskeun, Muslim geus ngajelaskeun berbagai mukjizat. Ke iraha deui kula jaritakeun mukjizat tadi nama kan ieuran cenah muludan teh endek naon ngaranna berseri lantaran kulana kurang sehat atuh kurang sehat jadi penggel jadi tengah ya bagian salah sahiji mukjizat geus jelas mukjizat Kangjeng Nabi teh di antarana bulan belah dua tarurun maca syahadat kemudian tangkal korma lempang ka hareup maca syahadat balik deui deuk kurang kumaha deui Masya Allah Karim ieu kuari urang diuk di dieu ieu lamun lain mukjizat Kangjeng Nabi moal bisa
hayang nyaho mujizat ieu tah urang ieu gua teh keur ngarasakeun mujizat. Keur ngarasakeun mujizat. Begitu Kangjeng Nabi lahir, ya Allah ya Rabbi, jukut jararadi. Korma ngadadak buahan, diala teu beak-beak. Bubuahan-bubuahan aya. Eta Kangjeng Nabi lahir, urang merayakeun bae tuh. Cau sok bade naon teh. Ieu ngarayakeun, sakigi ngarayakeun doang. Komo lahirna Kangjeng Nabi. Terus geus kieu bae cau nu mana ini berkat. Tuh kan kelahiran Kangjeng Nabi dirayakeun dalam bae setara rimbul, Masya Allah karim. Nah iyalah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah kaget lamun di Prancis kuari keur dihina Kangjeng Nabi melalui film-film kartun. Henteu aneh emang Kangjeng Nabi mati baheula kos kitu. Moal kanyahoan gedena lamun eueuh nu ngahina. Kiai moal kanyahoan gedena lamun eueuh nu ngahina. Wali moal kanyahoan walina lamun eueuh nu mencaci maki. Lamun wali kanyahoan gedena setelah dicaci maki, dicaci dimaki dicarekan tetep bae nya nama ka Allah. Moal bendueun wali mah kanu nyaci maki. Geus riweuheun jelema anu nyeungseurikeun ka wali. Geus riweuheun jelema anu mencaci maki, mangga bae disabodokeun, malah dibageuran kara kanyahoan luhurna jelema. Kiai kitu keneh. Mantak lamun aya jadi kiai kakarake jadi kiai doang haju dihina, begitu dihina goblok beureun. Teu lain kiai mun tolol mun lain kiai teh mah kos kitu mah jawara. Mantak Haji Umen nyaho jadi kiai nya henteu sebenarnya. Nah, lamun dihina cicing jadi kiai mah. Tenang. Ulah ngalawan. Keur dicoba ku Gusti Allah. Sebab naon Kangjeng Nabi na baheula nu ngaran diciduhan mah geus sering. Nu ngaran diomongkeun mah geus sering. Dihina Kangjeng Nabi geus sering. Lamun Kangjeng Nabi na kos kitu, atuh penerus Kangjeng Nabi ge moal teu kitu. Mantak moal aya jelema luhur tanpa dihina heula, hina heula. Geus urang lamun hayang jadi jelema luhur dihina. Malah menta panghinakeun atuh aing. Atuh ulah kos kitu mah. Tah kos kitu mah ngaranna blow on. Nah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah Kangjeng Nabi urang nu geus dicaci dimaki tegar bae, biasa bae. Henteu bendu kanu nyaci kanu makina. Di antara akhlak Kangjeng Nabi seperti eta sebab Kangjeng Nabi teh diutus ke alam dunia, ieu teh dek nyebarkeun akhlakul karimah. Urang sebagai umatna turutan Kangjeng Nabi, ulah wakaku tatangga, ulah wakaku batur, urang saimah bae pasti pamajikan urang nyarekan ka urang kan. Tah urang lamun dicarekan ku pamajikan, geus urang ingat ka Kangjeng Nabi bae. Geus carekan urang, siap. Dagang henteu, naon henteu, kopi malulu, lockdown malulu. Dahar hayang ngojeng henteu. Carekan kan urang Cilongok makan bahasana kos kitu tah. Lain Cilongok ieu Cilongok gandu. Cilongok ieu mah lain kitu. Cilongok lain Cilongok ieu mah sopan. Di dieu mah dilembur ieu mah saropan. Bahasana ge masyaallah, urang dicarekan asa dinyanyian bae. Kakak ulah gitu atuh tah geunaheun. Kos urang Karawang mah teh mah. Tah lamun dicarekan ku pamajikan ulah ngomong cicing. Cicing we geus inget ka Kangjeng Nabi lah, Kangjeng Nabi ge dicarekan cicing bae. Ke pamajikan akan teu betah. Datang ka cicing bae sia. Ceknya ieu mah lain awewe meureun juri ge mah. Cicing di dicarekan ku kumaha ge ulah malah naon engke gejana ge keseleun sorangan. Tah ieu akhlak Kangjeng Nabi wa inna ma bi'us buah itu li utammima makarimal akhlak. Terapkeun heula di imah tangga. Salaki ka pamajikan kudu make akhlak, pamajikan ka salaki make akhlak. Kan geunah. Komo lamun pamajikanana haju bisa diajak bareng ibadah. Wah, geus nikmat jasa. Kurang hudang jam 1 atau jam 2 pamajikanna dihudang keneng. Nah, deuk tahajud teh moal. Oh heuh nya tahajud bareng ka tahajud ka. Mandi bareng, ngala wudu bareng. Oh, kakak jadi imam neng jadi bandit. Nah, Allahu Akbar. Geunaheun berjamaah jeung pamajikan. Ngomong mah dibuktiina mana? Tuh, eta mantak ke sing hade di urang boga pamajikan teh bisa diajak berjamaah. Ulah masing-masing. Mun masing-masing pamajikan di luhur urang ge handap moal beres.
mal beres Allahu Akbar pamajikan kan sok nyingsat tuh sebab majikan didinya baru sok kongkong nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu mah kan sakadar nyaritakeun salah sahiji mukjizat Kangjeng Nabi bisa ngobrol jeung onta engke aya deui bisa ngobrol jeung maung engke aya deui bisa ngobrol jeung berbagai hewan engke aya deui bisa ngobrol jeung batu engke aya deui bisa ngobrol jeung tatangkalan endek kumaha teu iman mantak ulah kaget lamun di Perancis kuari dihina Kangjeng Nabi justru kuali di Perancis ribuan jelema asup Islam kewalahan di Perancis presiden lagi lantaran setelah ayeuna dicaci dimaki dihina di berbagai sekolah di universitas ternyata oreganan murid-murid malah asup Islam sabaraha pemain bola nu asup Islam sabaraha kitu ngaranna penyanyi nu asup Islam sabaraha budayawan nu asup Islam ayeuna ambalayah di Perancis mantak presiden Perancis kuari cicing bae aneh cek manehna makin dicaci ngaran Muhammad makin loba nu asup Islam aya aturan asup Islam maca syahadat teh sakali 500 urang asup Islam rombongan Masya Allah karim kitu kene di Moskow gara-gara seseorang wanita anu make jilbab kemudian diasupkeun ke penjara disidang deui tembak Masya Allah sebab etalah di Moskow kuari loba nu asup Islam ih begitu di deuleu urang Perancis kan marancung irungna umur 17, 18, 20 tahun ngareke jilbab kadi rapi asa hayang ka Perancis oh maksudna lain naon eta be dek survei gitu ka ditu atuh ku marancung ngaresep gitu tah ya Allah ya Rabbi ningali di Moskow di sarua di Soviet marancung arasup Islam Masya Allah karim bahkan aya penyanyi di Amerika Shirley eta teh kapan 3 tahun nyana teh silem eueuh kabar berita begitu muncul ayeuna ya Allah di publik nyana maca Quran didengekeun ku kabar rapih maca Quran encan kawin di umurnya kakarak 23 tahun besi hayang gak itu ke Amerika ngan geus dijamin moal daekeun orang kerja kita seputar dua asup Islam Masya Allah ya nah iyalah naon eta hidayah datang sinar Kangjeng Nabi terus-terusan ulah disangka teh hihiberan ku di Kangjeng Nabi teh cek bahasa sompral nama ieu teh kuari teh urang teh dihadiran ku Kangjeng Nabi di deuleu ku Kangjeng Nabi aya nu nyebut-nyebut ngaran aing cek Kangjeng Nabi ieu di Cilongok coba barang di deuleu oh kadeuleu tuh Haji Adang tuh Rajib tuh tos tadi tadi Rajib wah kadenge salemur Cilongok kabeh atuh Masya Allah 2 menit deui pegat asalna eta geus bisa moal narik kurode nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang sambil hiburan ku cinta ka Allah cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ieu mah ala kadar hiji takziah ka RT Jiman nomor kaduana urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa dibalikeun nomor kahiji nama maulidan nomor kadua nama takziah sakitu bae ala kadar bari heureuyan ge ke urang lanjut deui mun sehat kula malam naon urang malam Senin nya orang lanjut ke nyaritakeun mukjizat nu leuwih hebat deui aya hiji awewe bakalna ieu mukjizatna eta awewe teh gering Masya Allah datang ka leutik awakna nah engke geus diobat tadanon ge teh cager kene we ke bakal dilanjut di ditu ieu rame ujarana gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil Kangjeng Nabi Adam seluruhna gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakil legana diesian ku 39 sedangkan ablag-ablagan sepi meureun dunia kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa
haju anakan ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua lalaki awewe lalaki awewe kitu bae tah sajodo tah kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah, tah si Iklimahna kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ta mapan ayeuna si bae. Kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah. Cak urang berebes emang ulu geulis kitu di berebes. Tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis makanan gua. Asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing. Mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India. Urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin ka nu jore. Penghinaan engke nu timbul. Tetep mulia mah kudu ka nu geulis bae. Mun kawin ka nu jore mana teuing engke jelema jungke ka dituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna ka nu jore. Tah eta kan isin ta Bil. Cak jurig. Ya pugu cak jalan teh atuh. Pugu embung ieu ge. Eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah. Eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil. Eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu. Demo apa kan itu? Kamari kan demo ke Jakarta. Demo. Kugu ye cak Qabil teh. Aing tetep bae embung kajian kuku mah lagi. Embung bae. Beja ka abahna. Bah. Naon Qabil? Ubah abah bae.
iya lu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ya kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah jaan dek kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ye lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ya maka jeung ti Abah ya mah emang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok nyarekan Abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikubaya duaan kan sok nyarekan Abah teh iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayu zawija Qabila labuda ukhtabil wa zawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumaha kula mah embung kajian kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumaha kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang ini banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu ta eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aja geus kieu kumaha kajian kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang anti dituda eta ya Allah eta kos kitu nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun
anu maneh Qabil diterima bea engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu diterima nu kono Habil nu embe beak seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari aku Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipantian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana teden bek tekebel langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku kumaha pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana cicing bae Qabil teh gas ulah loba omong ya Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apaan aing teu diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh kong aing abeh kitu mantap tenang Kangjeng nah ieulah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun
baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah, terus disampai-sampaikan ku sahabat, disampaikan ku tabiin, disampaikan ku atbat tabiin, ku ari poe Minggu disampaikan ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna. Bacakeun Muhammad ka kaum anjeun. Naon naba'ab Nabi Adam, berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil, caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna. Il qurba qurbanan, waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeus, nyieun kadeheus, nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas, Qabil mah hasil tani yakni zar'u. Patukubila min ahadihima, ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil. Ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar. Kasimpulanana korban Habil mah diterima, cirina dilahap seuneu, Qabil mah henteu ditarima. Cirina aya bae didinya terobah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil, abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae. Habil aya naon ka dieu? Naon cak Qabil la aqqa tulanna aing bakal ngabunuh sia, bunuh sia ku aing. Cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon? Bagaimana mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu atuh teh urusan Gusti Allah tah mah. Cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin, nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah, mukmin, muttaqin, ditarima, ieu teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teh bisa. Gara-gara sia aing bogoh mah. Boluh sia ku aing. Geus bebeneran ditutur-tutur bae, geus diagag-agag bae, geus dikieu-kieu bae. Leungeun. Cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut. Ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatulak. Bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah. Lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak, manjangkeun leungeun kakak, ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula, kakak dek nyabok ka kula, kakak dek kaburuh ka kula, ma ana bibasiti yadia ilaik. Kuring memual kudu males uluran tangan, kula memual nyabok ka kakak, kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh. Eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh, kula mah dek cicing bae, kakak nampiling kula mah cicing bae, kakak dek jawab kula mah cicing bae, pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali. Silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin, sieun jasa ka Allah. Eta Habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka.
bahasa luar biasa aya bahasa ini uridu antabua sanyana kaulah ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males kaeta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah dumadak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna nasehatan doang sia ngomong ke situ balangan nasehatan sakadarna wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tak gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung dijotos beusi teu bae digebug beusi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseueun amat cak iblis ya aduh tuh kumaha aja can orang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang ngomong we nya di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blak kana huluna hai oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheuh babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae lagi pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus disaha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsuna qatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin
barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kala luar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi cang nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus paet kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluar mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cek sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kukumaha moal hirup deui